Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring ti grup hiji di dia abdi sareng rerencangan bade nampilkeun film pendek anu judulna Judi Teu Mau Untung. Abdi Faisal salaku Mang Darman. Abdi Reja salaku Pak Haji. Abdi Aulika salaku Puyati. Tepangkeun Abdi Salwa salaku Ais. Nampangkeun nami Abdi Jidan salaku Asep. Tepangkeun Abdi Pakis salaku Ujang. Ari ka mana? Ari ka pasar Biati. Ari ka pasar nih bisa, ari bayar hutang tuh bisa. Kamu udah hutang? Talancuk maneh? Urang mah teu nyaho atuh boy. Ngomongna talancuk urang mah teu nyaho naon. Heuh pangbejakeun nya. Sebenarnya Asep boga hutang ka Bu Yati jang naonnya. Coba engke isi interogasi. Sep tempo gerak urang mah menang. Nih heuh. Coba nu urang pangetakeun nih nu urang mah teu menang-menangnya. Dia coba lah. Kumaha nya? Lah nih heuh bisa. Atuh. Mane boga hutangnya ka Bu Yati. Waduh. Serius? Eta tadi Bu Yati nih nagih ka urang. Eta mah wadul meureun. Waduh, mane boga meureun hutang jang we nu kitu. Henteu, ieu mah game biasa. Waduh, mah nya Bu Yati nagih ka urang mane teu boga hutang. Eta mah nganjuk jeung beli rokok. Kan sarua eta ge hutang. Kada eta mah lain jeung ieu meureun. Mane mah bayar atuh mah nya urang nu era, urang nu ditagih kan mane nu ngahutang. Atuh engke dibayar mun geus boga duit. Punten, enggak. Jujur naraona? Henteu. Pada kapan apa Haji? Balik arep cuma itu sama orang. Aya nu main jadi online gini mana ieu teh? Kali itu. Wah, coba aya orang tinggal. Nah, iya Pak Haji, nosok main jadi online teh, mau goreng lembur we, sabar Pak Haji. Bener teh nu main jadi online, itu Mbak. Iya tadi abdi ningali Pak Haji. Dua orang tinggalannya di sini. Ya benar, langsung. Ikut dia. Oh iya bener, aya abdi jadi online. Iya, udah mungkin ya. Judi online mah pengen untung, mana yang untung, ada kita kira hati. Judi online mah malah untungnya. Lu aya rezeki orang tegel judi online. Geus aya nama orang tobatan ya. Cenah aya beja mah si Asep oge Cicayati pinjaman duit. Bener gitu. Ini sok aya nama mun gaduh rezeki geura lunasanya geura tawar. Orang tobatan dia masing-masing. Asep kemana we? Aya Bu Yati. Kira bayar hutang. Oh nya, iya Bu Yati. Aduh, kamari hilap nya. Setulunya. Campuran ya Bu Yati. Nya, kemarin. Iya orang ke masjid. Iya tebatannya. Ya. Sakitu wae ti kelompok hiji anu bisa ditayangkeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sih bener ieu teh ngaraku ieu. Mana boga hutangnya ka Bu Yati? Tuh Pak Haji nosok main judi online teh kamu boleh rakyat Punten. Nah, sia tengah jam mau. Asep kemana wae? Saya Bu Yati.